Wilujeng enjing pamiarsa patepang deui sareng abdi Kaisa Aulia Putri 8D sareng rancangan abdi Rizka Amelia kelas 8D. Warta anu bari dikapidangkeun ayeuna nyaeta warta tanah longsor. 2 jalma maot katimbun tanah uruk di Sibolga. 2 nana katimbun uruk dengan kesik jeung bahan bangunan. Tanah uruk lumangsung di pabukitan wilayah Karurahan Aik Prombunan dari Sibolga, Sumatera Utara. Sekitar jam 16.00 waktu Indonesia Barat Salasa 4 Agustus 2020 aya 4 orang nu katimbun. Salengkapna hayu urang simak tayangan video ieu. 4 orang katimbun urugna tanah tadi jam 16.00 waktu Indonesia Barat. 2 orang anu inisial AN jeung JH maot. Cek keterangan warga, korban katimpa keur ngakot kesik jeung bahan bangunan imah. Cek Kasubag Humas Polres Sibolga, Ibtu R. Sormin. Sormin nyaritakeun 2 korban lain ngalaman balukang. 2 nanang geus dibawa ka rumah sakit. Sormin oge nyaritakeun pihakna masih nalangtik musabab lumangsungna tanah uruk eta. Lanjut berita anu kadua nyaeta warta gempa. Mata Prewas, gempa Palu nyebabkeun korban 1.424 jelema. Pamirsa sararea, Indonesia ayeuna nuju meunang musibah. Santosna Nusa Tenggara Barat, ayeuna kota Palu anu meunang musibah gempa skala gede. Nepi ka tanggal 4 Oktober 2022, wargi kota Palu anu jadi korban jeung muluy aya sajumlah 1.424 jelema. Jeung aya 1.407 jasad anu tos dikurebkeun. Sesana teu acan kapendak jeung keur di rumah sakit keneh. Untungna Bandara Mutiara Sis Al Jufri ayeuna atos tiasa angge nerbangkeun kapal udara. Ku kituna sagala rupi kebutuhan jeung bantuan keluarga tiasa kacumponan. Sanajan acan kabeh bisa diantarkeun sateu acana mung ke kapal udara tentara anu bisa mawa bolak-balik bantuan. Salengkapna hayu urang simak tayangan video ieu. Dugi ka ayeuna petugas TNI jeung BPBD masih keneh ngupayakeun yen sadaya jasad anu acan kapanggih bisa geura muncul. Ngarah kaluarga anu kalengitan bisa tenang. Sanajan aya alat-alat berat jiga beko jeung sajabanan di eta kajadian, acan bisa digunakeun lantaran gedena kekuatan gempa anu aya di eta kota. Ku kituna urang sadayana doakeun jeung cobi pasihan sumbangan kangge eta korban gempa supados tiasa saling ngaringankeun beban anu nuju kasusahan. Sakitu warta anu bisa tiasa dikasanggakeun. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.